ayeuna langit Bandung panggilna. Kota Bandung nampa aja pangajen minangka kota nu panggilna. Nu masyarakat ieu pangajen takuna kota metropolitan nu aya di Indonesia. Ceuk gumilar hadiningrat minangka kasubik rehabilitas cai jeung taneuh BPLHD Kota Bandung Kemis 5 Desember 2013. Ieu ajen pangajen teh teu lepas tina hasil sauyunana pamarentah. Masyarakat katut swasta dina ngawujudkeun Bandung minangka kota anu bersih. Salah sawios usaha enggoning ngirangan tingkat polusi di Kota Bandung teh ku cara ngasitkeun Car Free Day. Ieu cara sareng cara-cara nu sanesna tangtos ngabantos pisan kana katampina ieu ajen pangajen. Kalihna ti kitu, BPLHD salawasna nalingakeun kalumangsungna kagiatan di pabrik-pabrik. Tur teu kendat mere pembinaan deui. Lamun tea hasil panalingaan netelakeun hiji pabrik teu nyuponan batas kualitas nu geus ditangtukeun. Nya tindakanana teh ku cara nutup izin operasional eta pabrik. Ieu nutup Senda News. Abdi ieu Hakudin Inarti